Bener dah siapa? Naon itu ari sia? Naon. Siapa pugu mah di dia teh yang numpang hirup. Hayang numpang hirup bungkul. Siapa tebogoh ka aing mah. Naon ari maksud sia atuh? Naon. Siapa mun bogoh ka aing? Teu mungkin sia kieu wae. Tiap deket jeung aing sia mah teu ngaceng-ngaceng. Mana rek ngacang kumaha atuh cobakeun. Aing mah tong boroka aya hasrat nafsu ningali sungut sia babarawakan wae ga aing mah geus sieun. Ari kumaha teu babarawakan aing tiap arek molor sia molor ti heula, tiap arek molor sia molor ti heula. Tepakna sia menghargaan aing. Pan aing teh capek. Tunuh, pan aing mah ti beurang teh meureunan gawe neangan duit. Manasina sia di imah teh ukur kana HP we teu mikirkeun. Nya wajar we aing ti peuting molor ge da aing tunuh. Sia mah bener, sia mah ukur hayang numpang hirup unggul. Lamun sia teu bogoh, enggeus serahkeun aing. Mun teu bogoh mah serahkeun aing. Heuh, gua aing diserahkeun hayang talak sabaraha sia. Ai sia, da aing mah loba talak mah tenang. Pir aku lalaki teu gableg talak. Gua aing diserahkeun ku aing. Tuh mantenganan. Dasar awewe teu bersyukur teh nu kitu tah. Gableg pamajikan menikah wah kangartian pisan pan aing mah teh beurang teh meureun usaha. Sebenarnya mah aing mah soak kitu-kitu teh mah pamajikan teh. Aing teh kurang kumaha. Yang Neng si initnya aduh geus teu kuat ya teh aduh. Ya teman mabar mon. Ayo dasarnya teh gablek pamajikan bersyukur teh kitu jadi sok musingkeun wae ngapoe oge. Ari sia kunaon ari sia? Alah, loba wangkong teh sia nu keur naon mah? Mani babaran kas kieu mon. Jak, Sia keur naon atuh? lain Asia wah ka era deh kah. Lain eueuh ka era kehed. Eta mah mau bantal ning deka mana-mana naon. Pamajikan aing mah bagoy teh. Eleh ku pamajikan. Ngusir lain eleh bagoy ngan aing menghargai. Lain eleh biraku aing lalaki pantaran kieu gagahna aing eleh ku awewe lain eleh aing mah ngahargaan. Anjing banget ciga kitu disebut gagah. Tuh Ading. aing diusir goblok ku pamajikan gara-gara aduh aing eta geus kitu. majar teh aing teu gaceng-gaceng wae. Kan aing mah beurangna capek atuh teh gawe. Obat. Erek obat naon nu alus atuh? Aya obat na malah. online atuh meuli na online. Ah ya. Aya atuh ayeuna rek ka mana? Teuing aing teh bingung. Aduh. Nah aing kudu ka mana atuh? Sama mau kieu dek ka obatan urang mon. Aing rek kumaha atuh geus we aya. Di mana? Yang sia mah cicing mah. Di mana? Geus Di kandang domba teu aing. Cenah naon aing mah di mana we lah. cicing heula lah. Ieu rek ka mana meni ringkit kieu cicing heula. Aing teh geus bingung atuh. Ah didinya cicing didinya. Cicing lah. Sok di pula. Sok atuh. Kronologisna. Euy pamajikan aing teh ngamuk-ngamuk wae. Heeh, gitu. Apanan ari aing mah beurang teh lah capek gawe nanaon. Ai pamajikan namun puguh ge di imah euy main HP we. Ka aing teh ngamuk goblok majar teh aing teh ngan ukur numpang hayang barang hakan we hungkul cenah. Aduh. Waktu pamajikan geus dangdan geus naon cenah aing teh gaceng-gaceng molor wae. Kapan aing mah capek. Berarti eta mah pamajikan ente boga nu lain cik teh kah? Bener Wah, aing curiga asli. Boga nu lain mata kitu ge. Bangun mah dari baheula mah teu kitu. Soalna dina HP mah loba tuh babari yang lalaki teh dina HP mah maneh mah boloho hirupna tarang ngorek HP maneh mah. Kapan aing mah gawe. Mata ge sakali-kali atuh ngorek HP. Tingali HP pamajikan teh bisi boga selingkuhan ari ente kahayang Bisa kitu aya nomornya. Tingali status pamajikan maneh tingali. Ieu maksudna ka saha coba? Heuh nya. Padahal aing mah gawe. Nempojan. Anjing. Eta nu pamajikan aing. Heuh. Mas cilaka eta mah yakin. Boga nu lain. Boga HP atuh boga HP ya aing dibere ku aing HP mah tah HP mah. Aduh aing mah. Sok orek HP tah. HP alus ya. Alus eta mah. Menang meuli. Menang meuli. Atuh menang meuli. Menang men. Aing ge bener kudu boga HP atuh nya. Nya atuh. Ame kanyahoan pamajikan teh kumaha-kumahana. Eta. Tapi teu ditalak meureunana.
Henteu aya ditalak mah depan aing mah nyaah keneh ka pamajikan. Mangan pamajikan mah minta nama ditalak ka aing teh. Aduh, deka ditalak Heeh, minta nama pamajikan mah ditalak. Ah, Tapi tamang mending diserahkeun cek urang mah da eta mah geus yakin boga nu lain cek deka. yakin eta mah bener. Anyarnya. Bener eta mah yakin. Jika Asli. nama menang nu leuwih gede jika nama. Tapi bener mending ditalak euy. Lah naon pamajikan gitu mah. Aduh, gelo euy, nikmat bagoy. Aduh, ai geus cupar pokona mah lah. Intain ka barudak nyamperkeun ah. Udah Neng. Tah jak ayeuna mah ku aing dibere tips tah meuli obat kieu yeuh mata tong Anu kitu. gawe wae ubaran. Udah anggarpan ai beurangna capek mah euy, ini yang kapeuting teh pan hayang orang mah. Siapa di mana sih? Biasa aing jak. Lain mah teu jauh sia eta nu ngesang gitu deh kah. Ih, teh ngesang kumaha atuh aing menang sesuatu Asa Lohong sia gini. Aduh, mun, tong salaman geus lah, bosen jeung oneh mah deka. goblok. Aing di dia we lah, adi dia we lah. Lohong sia mah sarada gini-gini anjing aing mah bagong. Aduh, eta tong didukan eta. Baju si ojak. Atuh bae lah jak. Lah baju lah. Bae baju hungkul sih. Semasalah gae. Aduh, Asa kunaon asa ku gini deh kah? aing menang kenikmatan atuh. Siap. Apa meureun aing geus lila goblok Eh, menang kenikmatan sakali teh Aing, bagoy. 20 kali aing demi Allah. Lohong anjing sia mah bunga. Aing mah bagong aduh keur lieur teh. Kunaon deh jak? Muyung Aing para sia we jeung pamajikan. gara-gara naon atuh mah kiparasi. Ah nyata kepanai aing mah tuman ripuh gawe beurangna jadi peuting molor mun aya pamajikan aing teu kaharti meureun lain hayang kitu cigana. Heeh. Leuleus. Leuleus. Ka aing teh ngamuk wae bagoy. Ngusir wae ka aing, minta wae diserahkeun heuh. Asa awe nu dicaritakeun kamari Heeh. mana ningali aing teh asa cat pernah ningali fotona. Ah, iya goblok tinggal. Iya awas ya. Heeh. Asa teh apal ya awe. Ngan heuh eta mah we sia goblok. Deuleu mun awe saha ieu? Astagfirullahaladzim anjing. Jak dulu ku sia ieu pamajikan sia goblok.